Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepang deui sareng simkuring dina acara Hataji TV. Ayeuna simkuring nuju aya di base camp. Kawasan simkuring nuju aya Yangji. Nyata sareng rencangan nu resep kana seni. Simkuring nyaeta hoyong terang gitu dina hal seni. Kemarin gitu orang garwan wae lah rencana simkuring supados lebih detailna gitu. Boy, ade rampes, mana kalau bet? Tuh iya, bau itu gantung kieunya. Ada marana base camp mah kumaha we rampes. Jamang kita saha di yuk. Pacar di kita. Enggak, cari. Udah lah. Main ngana ngobrol lah. Tampil nya Ya enggak. mahal ya kok teh. Made ya tuh. Iya teh rencana simkuring meresep kana seni teh. Mangga tuh ayeuna urang buka wae tepangkeun deui nami sareng jenis kelamin sareng Di gambar teh jenis kelamin apa? teu yang digambar kumaha ge ada teh kalebetna ku undang-undang Republik Indonesia teh kalebetna teh eta teh ku undang-undang Republik Indonesia nu kalebetna teh nyaeta ku undang-undang Republik Indonesia eta teh kaasupna teh ku undang-undang aduh eta kesopan bisa panangan ya tegengnya lah gitu mau digambar mah gitu. Oh enak digambar model kayak lengkuk gitu ya siki we gitu kamu rada panjang ulah eta teh udah disebutkeun model ulah eta teh frontal eta teh eta bisa kemenang Emang kasar eta teh menerek nenet banyak aja kasar eta temenang eta cik sabak kasar tuh kamu kasar kok dia hemplas ya tuh nya berarti henteu ya dana naon pokoknya dah enak abinya bat kieu aduh eta sampean ngomong mungkin jeung sampean ngikeun kadinya ya paling aduh eta kena ya kena bisa soalnya tuh mangga gitu mah orang nyata sok kuningakeun kasadayana anjeun teh namina saha terus umur seberapa tahun terus anjeun iraha mautna gitu maksudnya nya iraha gitu dah ayeuna di bumi teh dah atuh lieur nya mangga atuh sok iya nya mangga sok kieu kita anjeun teh upami kana seni resepna dina kumahana gitu sok tapi upami kitu teh nya tong asa-asa lah gitu ngobrolkeun yang anjeun teh lah detailna diri gitu siap atas asa mereka kitu teh ai lah ngomongna mangga atuh mangga mun kieu aya namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo guys tinggal tadi kaset kieu nya nepangkeun nami abi anu panjang pun anu lengkapna lah lengkapna siap teu namina teh ulah direka-reka pokona jentekeun namina saha tuh mah aplikasi dia nanti dijatuh-jatuh apa kumaha teh naon teh esok ene jentek siap atuh ieu nya nepangkeun mana nami abdi Akang Asepnya boleh nyebut akang boleh nyebut adek boleh nyebut kakak boleh juga nyebut sayang lah kalau aja bumi abi di Sepemirung RT hiji RT 8 kak kata anu di ieu teh nyebut sekali diskotik lah pami ieu nama diskota sareutik berarti terasup kana Google Map merenya jika nama lebat ya pilar atau kumaha ayeuna Google Map dina HP ayeuna jalan anjeun teh sok kitu agrengna gitu kumaha ayeuna ngalebetkeunna sok kumahanya jika tampilan sok model kieu we nya anjeun ieu nya ngasupkeun gajah kana kulkas sok kumaha carana jadi buka pantona diasupkeun gajahna asupkeun pantona ayeuna mah ngasupkeun sireum kumaha sok gampang sih buka gajah buka pantona kelakin gajahna salah asupkeun da sireum mah leutik
Nah, beres aja kan. nya sok aya nama kieu lah nya sumring teh sebenarnya mah yang uninga gitu dina hal seni teh Itu nu juga ayeuna naon. mohon kuat Aduh aing mah. gelap udah Abi teh tamu ya kan dia teh. nya gelap Nuhun. lu puntenya ada lami sok Siap. gerak teh lah we nama teng men we lah Siap. tuh leuteul atuh leuteul lah Gitu. nya leuteul lah we sok Amis teh saya amis. oh atuh ieu mah Amis. cekeran Bener amis ya. tuh minum heula we teh nama Amis teh kan. amis Segede ka dinya. sudah pisan aslina Nuhun. sok atuh enam Ini amis teh kan. tuh masih asing nih atuh ini Sakalera wi Pak. Duh ka dieu teh. Nuhun. Ai irangin dulu. sok aduh bener aduh gerak leuteul lah Itu di rumah. moal sih biar memuntang aja lah padahal itu kesiduhan saya kira ya nama Nuhun. dina perihal seni gitu artina seni teh kumaha gitu Kang abi ada dunia gitu Yang kira-kira masalah seni gitu nya. mun Mohon kieu. Ai seni teh suatu keindahan. Suatu keindahan yang bisa dinikmati. Contohnya ada budak itu teh seni. gitu Jadi Nya, kenikmatan dicampur keindahan gitu. oh nya terus Jeung seni mah anu bisa nyeredet kana batin nyuat kana mana. Saat itu disebut seni. nya tah perihal kitu teh kusababnya dina kaendahanna meureun kurang teh meureun ibaratkeun malah kudu dibarengan jeung ikhlas meureun nya gitu mah oh nya tah pami nya Kang teh gitu kana seni naon wae tah nu ku Akang dipelajari teh gitu Abi teh dina seni musikna meureun kana hampir diacak kan ka abi mah nya ini tiga malam ini tiga artis artisnya is gitu hilap eta mah aduh kebiasaan sama ada perihal seni nuhun dina silat gitu kan tah silat teh ngandung arti kumaha gitu kan kurang uninga gitu sebenarnya pami silat usak-usuk katananya eta teh dina silaturahmi gitu kan jadi gak deketkeun dinu jauh anu deket dinu deket jadi lebih deket oh nya tah ngeunaan kieu teh meureun nya silat teh silaturahmi nah berarti urang teh kana diri heula meureun nya Iya. mah balik di kana dina sewang-sewang kan berarti tah ayeuna kurang digerakkeun berarti nya kitu jadi gerak eta mah syukur anu biasa dipanggungkeun mah syukur kembangna hungkul kan sanes buah oh eta mah rupi-rupi gitu silat teh nuhun aya bawa sabar pilah silat teh meureun aya aliran itu kumaha nya aya nu aliran Cimande aya nu aliran Cikopi nah eta juga eta iya atuh minuman nu ngilang-ngilang takna kada kopi wae inget tak aduh da pura ada yang ngaran hirup jangan we atuh kopi mah meureun tai maksudnya nya kopi ku gitu sia wae nya kopi ku sia maksudnya kopi mah tara tai gitu malu we sumeuring terus saya kakak mah awasin yang enggak buat akang terus aya mah kieu sebenarnya sumeuring teh carita rada curiga ka anjeun teh anjeun teh nami sabenerna teh saha ai nami nu asli nama Kang abi teh Sueb Sueb kela aya urang teh ngonang teh saha euy Sueb atawa mod oh palingan dari ngobrol teh sa orang lain geus aya mah kieu lah anjeun indit atawa kuring nu indit kieu Kang kumaha cek abi mah nya cek abi ini kan akang indit atau abi indit ning kieu we anjeun nu indit sim kuring ge indit oh tuh bisa gitu nah teu bisa gitu mending kene akang indit atau abi indit ya mending kene kieu anjeun tong cicing di dia sim kuring mau cicing di dia teu bisa Kang mending kene akang indit abi indit ya itu dibayar teu ka dieu teh saya kan diharap ke rumah kita nah digawan ka dia
Sugan teh si mod si goreng mah. Jasa biasanya. Mesti ada kemah ini kan itu. Coba. Saya kan itu pakai bensin, Kang. Emang bensin diuyuk. Aing ku diuyuk pakai duit beli nate, Kang. Makanya saya tadi beli ayeuna. Di lemur urang. Heeh. Urang teh cicing di dieu mumbara teu warawuh jeung tatangga. Kumaha urang ayeuna guran tatangga. Dinya mah kuat. Mau ayeuna mantuan urang, cuma kira ini teh enak. Makanya saya sieun nya ka Kang. Oh, Geus we kitu nih. bunga. Mana sabaraha ka abi? Abi ini Eta sora naon euy? anak toke ya kaget. Anak toke kaget. Geus ieu. Ketengah itu. Tong dikait-kait. Apunten anu kasuhun ampura anu katuda. Geuning buktina teh sanesna si mod nu tos cit sareng sim kuring janjian. Ai pek teh ka si Sueb. Si Sueb teh sabanana mah jelema rada kirang reunge gitu. Artina kirang reunge teh. Jadi anjeunna pami urang ngobrol teh anjeunna ge ngilu ngobrol. Jadi ngobrol mah bener gitu. Tangan kuring nu teu bener. Begituna punten. Geuning buktina teh mung sakitu paniatan sim kuring nyauk nyaeta saukur ngahibur atuh syukur-syukur panangan anu nonton teh meureun subscribe atau nge-like, nge-komen gitu nya. Begitu tuh ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.